Undak usuk dina basa Sunda. Lanceuk dipake pikeun loma jeung babaturan. Ari lemes pikeun sorangan mah make kecap pun lanceuk. Anapun lemesna anu dipake pikeun batur saluhureun mah tuang raka. Conto anu kurang merenah. Abdi bade mios ka bumi pun raka. Tah kurang merenah kitu teh. Da kudu nama abdi bade mios ka bumi pun lanceuk. Sabab dipake lemes pikeun sorangan. Conto anu loma. Sandi hayu urang ka imah lanceuk kuring teh. Conto anu lemes pikeun saluhureun. Mang Karman itu ayat tuang raka ngantosan Mang Karman di payuneun pasar. Mudah-mudahan manfaat. Hatur nuhun.